Rutinitas ngajelegurkeun harta karun, tuluy ngagoreng tempe di jeketan. Tring. Geus kudu nerekel deui ieu teh kana tangga keong racun. Samemeh migawe pagawean anu sejen, urang heulakeun heula ieu proyek bubututan akibat si bunit keur datang panyakit pohoan. Ngeuman bubututan duhur poe kamari, nepikeun karek inget isuk-isuk poe ayeuna. Tuh pas dibuka teh sing kariceu poe kabulusan. Hampura atuh da kumaha geuningan hese cager penyakit pohoan mah. Langsung we ninggih di mandian saurang-saurang. Da lamun aya nu ngajual ubar paranti pohoan, diborong we sigana teh. Heueuh da meureunnan besti kambuhna teh kusabab loba pagawean. Jadi we kapopoho. Alhamdulillah proyek bubututan geus beres. Lanjut we aya nama urang neangan proyek anyar. Tah kabeneran harta karun kot geus modal kitu. Hayu we urang langsung eksekusi. Ngarah tereh ngemplong, ngarah tereh genah tetempoan. Jeung kabeneran deui cuaca ayeuna teh keur halodo besti. Jadi genah lamun dudurukan teh tereh beak. Tempo atuh besti cuaca kot moleret kieu. Cing sugan di daerah mana nu aya hujan. Langsung we ninggih urang jelegurkeun. Moalila geura keur panas kieu mah beak we. Pantang aleo si bunit mah lamun can kaduru kabeh. Singkat cerita harta karuna geus jadi ruha. Lanjut we aya nama urang migawe proyek anu sejen. Bari barang gawe urang bari ngobrol yuk besti ka para konten kreator keseharian. Kumaha ye semangatna ayeuna? Paling resep dina paseu naon, paling hoream dina paseu naon. Si bunit mah paling hoream pas bagian ngeditna besti. Tah komo pas bagian dina ngarangkumna anu tadina cenghar ge jadi ngadadak tunuh. Aya antukna nepikeun ka ngagepluk murag HP teh. Hanca editan jadi acak-acakan. Heueuh apanan jempolna ka mana karep meureunnan. Tapi sabalikna lamun paseu anu paling resep mah yakin atuh pasti we pas gajihan. Pokona mah sagala karipuh jeung kapusing pas ngonten teh hilang we seketika pas menang notif ti si Memet mah. Heueuh matak pas lamun nyieun konten teh ngarah sumanget mah kudu inget kana gajihanana. Sok sanajan henteu gede siga batur oge. Nu penting mah unggal bulan we cair. Da saeutik-saeutik oge ari dikeureueuh mah lumayan we ngumpul. Pokona mah sing sararumanget we ngontenna jeung ulah sok melongan milik batur lamun can kuat mental. Fokus we kana proses sorangan. Kumaha carana makin hari makin meningkat. Tah kitu cenah besti. Lanjut we ninggih naheur cai cilegur. Kulantaran sangu kamari loba kene ayeuna mah moal nyangu besti erek ngahaneutkeun tagenkeun sanguna tutupan we ret kana wadah beas kot ngulumprung eueuh eusian. Tah bisi teu percaya mah besti kot eueuh sasiki-siki acan. Tapi tenang da si bunit mah boga jurus goeng tring tuh pinuh we nya beas asli ieu teh besti tuh lain bobohongan. Wadah beas geus pinuh tuh cai ge geus asak jebru de pareuman atuh goloncorkeun we kana imahna bisi kaburu tiis. Alhamdulillah termosna geus pinuh. Tuluy we ayeuna mah urang ngajait sangu poe urang akeul besti ngarah pulen kabeneran ninggih bari sakalian pamer hihid anyar. Tah sangu poena geus bulenek keun we urang teuneun heula di dieu yeuh. Tah ieu si bunit boga tempe 2 jelepeng kulantaran ieu teh karek kapanggih tina kulkas samemeh jadi penghuni sampah. Hayu urang salametkeun jadi penghuni beuteung besti. Langsung we ninggih urang gojojoskeun kana minyak panas sok ngarojai kadinya. Lumayan ninggih ari daek mula saramah jadi dahareun. Ning tu asak we kabeh. Alhamdulillah kabeh geus dijareket.